Mana? Utang mana nu 5.000 teh? Buatan boga, sore. Aingnya eta butuh ayeuna duit teh. Ka itu boga sih. Aingnya. Boga, sore. Tuh. Duh, urang kumaha ya euy jam atas obi. Dia sudah teh euy. Minjem ieu ka si Epin ya. Pusing euy jadina duh. Ah. Udah lah, ya. Puluhan orang atuh, dia malah ngisi duit ini orang. Karena orang minjem mana boga duit tuh. Nu barat itu. 10.000 we. Ieu boga 10.000 lah ieu teh. Kendae itu lah. Kan oke, itu kan bayarnya. Benar. Itu kan Nyampe. bayar. Makan. Tah, gini. Mana ya wah duit teh? Aya kedeu. Sabar. Ye urang 10.000. Oh, kajian kurang bawa heula we atuh nya. Tuh isukan ya. Ke kurang balikeun deui. Awas ya mun eueuh. Mana kan bilang teh? Euy. Dewe isukan atuh. Sabar. Sukan dah. Apa ya ini? Isukan bener. Kan balik ya. Kan nya teh nya. Belum di eueuh ya. Urang mah ya kita euy. Boga duit ya. Duh, orang boga duit teh, jin ka warnet. Kurang ditraktir arek mah. Ayo ya. Mana kurang juga nu pusing. Orang kudu utang nih sama utang, kudu duit kemarin dengan duit orang. Utang. Macam Oh, udang naon emang? Pin. Gajian duit. Urang boga ya jin ka warnet. Ya, sanggeus satu ya. Nya baik. Heeh. Isukan gantian ya. Benar. Heeh. Heeh. Mana kan utang teh guys? Ayo. Ya. Geus pas ya. Pas. Duh. Bayar terus bayar euy. Bayar. Pusing jadi nanti euy. Mana kan? Utangnya. Sore kan. Oke, sore kurang minta gedenya. Kita di dewe. Kan. Cuman duit teh ubah ku si Gani. Kurang diinjem, mana Pin? Orang gak diinjem. Tapi kalau orang macan bayar. Orang mangus tuh. Mana? Emang si Gani jeung naon sih ngarinjeman duit, Bro? Tengah. Obat diinjem teh. Ku masih. Naon sih si Gani teh? Pantesan orang euy. Cenah mah jangan bayar hutang ka mana Pin? Teuing bayar hutang. Mana ngomong ka maneh? Heeh. Rumah itu dah cenah ngomong. Aduh aing kumaha? Udah kieu. Nya teh pusing. Ya kan mana teh kurang nginjeman duit ka Batur. Urang mau pinjam duit, mau buka duit. Soalnya kamari urang kalau ngitung urang, Nah, aku kurang dileungitkeun. berarti tambah minyak. Ya, mana teh amun nginjeman duit ka Batur teh, masalah ieu teh moal selesai. Urang teh kalunya ka maneh. Pinjeman duit ka Batur. Tuh nama orang nuhun ka maneh geus bejaan. Urang kapok mau minjeman duit deui lah. Berarti maneh ayeuna mah geus sadar moal nginjeman duit ka Batur wae. Nuhun nya be, urang kapok lah mau minjeman duit deui. Heeh.
Berarti mana mah geus sadar ayeuna mah. Moal nginjeman duit ka batur wae. Tuh nama orang nuhun ka maneh geus bejaan. Urang kapok moal minjeman duit deui lah. Poho. Ya kan? Ya kan? Sika.